Duit mau dikontrakan? Udah orang teh butuh duit atuh keur biaya sapopoe. Manya orang teh teka bagian saya tik acan. Heeh, alain kitu maksudna. Urang ge arek di bageanan maneh teh. Da budak bapak teh kan ukur dua-duana. Masa gitu serba salah hirup teh kitu lain kieu lain. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Aing mah nih capek lah. Sopi titah bebersih teh bener henteu geram nih ngampleng titah. Bebersih kitu ge. Pi. Ya, Mana lila teuing naonan wae. parah Bu di jero teh tidak usial saminggu teh me kota. Medok imah teh. Ari si eta ya bos ya. Sia eueuh. Maknya. Kamari teh geuning. Henteu balik. Heueuh nya teh sugan teh sare di dieu. Eueuh. Urang bersih teh. Kumaha tuh? Ah teuing aing sok teh mangkat deui ka Garut. Moal. Kamari urang nuturkeun teh ya. Ulah nepi ka kabur deui ka Garut urang teh. Cari Moal mah. ngomong. Moal, cenah kitu ka urang teh. Sugan teh Di di dieu. kamana lamun eueuh. Teuing nya teh nya can dahar coba meureun. Menikot ka Bu si teh geus gede ieu. Teu kudu riweuh ku daharna ibu teh. Jaba meureun mawa duit. Heueuh nya teh kamari teh mawa duit mah mawa. Soalnya ibu naon ringrangna tuh budak lalaki. Ai ringrang nama ku urang dititah ka dieu, ku urang teh di Paraban gawe ku kumahaan Nya tapi na nyangan heula ka dieu Kamana deui lah jelema teh. Ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jadi Tumben aya di imah. biasa we ya. Keur nungguan eta norek meuli lahan teh ya. Ulah kan lagi tuh caji can hasil urangna. Nagih borak ka inget kana nagih, urang keur inget kana nagih-nagih aya mah sabada teuing lah duit teh. Terus saya ka mana tuh? Nya kan si Aa ya, Bu. Ya. Heuh. Yang pan harita geus urang geus mere. Ti kamari teh teu balik nya teh jelema teh teuing ka mana eta leosna. Biasa sok di warung geura? Teh angka warung. Di warung hareup. Heeh. Nya teh sok sieun teh kabur deui we ka ditu aing mangkat deui. Kira aku kabur itu bogaan bakal mah di ditu ganana. Ngomong bisnis nu dituluykeun nu kamari. Emang bisnis naon? Teu nyaho pokona bisnis sudah lemburan di Garut. Heuh lah hari eueuh mah urang teh anggeus sugan ka warung hareup. Oke, kurang bantuan pangnengankeun sugan. Heeh. Coba pangneleponkeun sugan. Da ku urang moal diangkat. HP enak keur dica. Oke, kayak ditelepon. Nya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, aing sugan terek Mana na. jelema teh lah aing. Aing geus baringung kudu neangan ka mana deui jelema. Wae ka mana tuh ingat. Bu aya weuh. Aya geus balik can. Can eueuh ka dieu. Wae kumaha atuh. Ieu urang teh mah sudah trek ngaduakeun teh itu teh ya. Lamun manehna balik mah lain we trek dibenguasaan deui lain ku urang teh. Naon ibu rek kaduakeun naon? Rek kaduakeun emas. Kamera ibu teh reuncem deui ieu. Mas mah lain deui mah lain, ieu mah menang ibu usaha lain. Telepon cobi. Telepon deui kitu tadi mah teu aktif nya eta. Kudu maneh tuh, Bra? Jelema na eueuh HP-na teu aktif. Angger. Tadi angkat-angkat. Tadi mah teu aktif. Teu aktif berarti geus aktif eta diangkat mah. Di mana? Berarti ambekeun keneh Bu ka ibu teh nya. Nya geus telepon atuh kudu maneh. Bejakeun si ibu arek ngaduakeun itu teh gitu. Oh heueuh meh segut Heeh, baliknya. eta karunya lah emang nawe ku ibu jadi jiga nu urang nu sarakah. Heeh. Maksudna tadina bisi beak urang teh pisan dibikeun teh. Yang manehna masa depannya. Heeh, nya geus lah da meureun budakna geus segala deui di ditu. Bukan sanajang manehna. Urang meureun di imah ieu heula meureun enak. Heeh, sama di lebak can masak di imah lebak di sana naon teh. Si papa geus hayang dahar Bantuan neangan sugan we menang komisi ya di Bu Haji. Aing ka mana neangan si Nanangnya euy. Kadi itu pirakunya. Aing kena ka imah syarai heula ya.